baheula cek cenah ieu mah Kang Jajang. Di India teh aya kariweuhan. Kariweuhan kawas kumaha. Setiap kerajaan parasea. Sing saha raja anu paling kuat eta nu ngawasa ka kerajaan nu laletik. Daripada India. Nah, kerajaan-kerajaan anu laletik kusabab mung digempur ku rajana anu Raja Wisnu ieu rajana teh raja galak. Tapi ieu muga we abdi salahnya. Lamun teh salah rajana teh galaknya kacida. Jadi lamun merangan kerajaan eta teh dipaehan rajana dipencit jelekek diuyuk getihna. Oh, ku sadis-sadis. Ku sadis-sadisna geus bogoy harta bandana mah. Pamajikanna biasa dipemilik dipaehan oge jeung turuna. Jeung turunanana. Akhirna kerajaan-kerajaan anu acan digempur teh kabur. Setelah saweusna dugi ke wilayah urang. Nah, dugi ke urang penak sareng sepuh di kulon, ujung kulon. Upami tempat mah jenenganna saha? Tadi Aki Tirem. Orang di Sangyang Sirah. Nah, kaitan sareng Sangyang Sirahnya. Mohon. Acan aya kerajaan masih kena bentuk kabuyutan. Pola pemerintahan teh kabuyutan. Puun, pupuhu, puun, pahaan. Anu ieu teh ngatur pemerintahan teh. Tangtu lah. Macam gitulah. Iya, eta we salah sayosna nya. Acan kalebet tangtu salah rasana kabeh diana teh. Oh, tangtu mah kadina teh. Sebenarnya itu sih biar itu oge namun aya naon ya akulturasi peradaban. Jadi mengikuti peradaban migeran zaman beureun. Nah, Aki Tirem gaduh incu. Jadi ngobrol dongeng itu kumaha sejarah beda engke ka dieu nya maksudna kaitan supaya geulis tada awewe dikawinkeun ka jeung si raja orang India anu kabur. Warman teh. Tah eta Warman. Nikah ger tah tidinya baru ada akulturasi budaya tina kabuyutan ngadamel kerajaan. Tina kabuyutan kana kerajaan teh ngadamel we kerajaan nu rada ageum nya teh kerajaan pertama di urang teh Salakan Nagara. Salakan Nagara wilayahna nu Sumatera. Di urang di dieu. Ya kan Sumatera jeung urang teh hiji. Nya kan tadi nanti si raja teh kabur teh Tadi ka Sumatera heula, di Sumatera ka urang gitu. Mangi awe geulis dikawinkeun ku Aki Tirem nyin kerajaan, jadi kerajaan Salakan Nagara. Kerajaan Salakan Nagara labong zamannya peradaban terus ada konflik di jero merenya perpecahan. Biasa we lah. Pataruman. Jadi we kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara karena perpecahan di Salakan Nagara aja teh. Ya keterkaitan mungkin karena peradaban lah kawas baheula Nusantara jadi Indonesia gitu. Kayak balik deui ka Nusantara deui. Tah tina Salakan Nagara ngadamel kerajaan oge bedieuna putrana teh ku putrana naon namanya kerajaan teh? Tarumanagara. Nah, Raja Tarumanagara teh asli nama asalna di Sumatera. Tarumanagara mah berarti bener-bener iya nya orang Indonesia gitu. Nah, di Sumatera nyusul ka dieu dari itu boga kerajaannya kerajaan naon? Nya meureunnya eta Kutai. Kutai. Lain Kutang deh. Kutai Karta. Di Kalimantan. Kerajaan Hindu we. Sriwijaya mun kitu nya bisi abdi salah. Berarti eta geus masuk Hindu nya. Geus ada masuk. Mangga bari nyadakeun Hindu karena mah eta mah bahasa agama mah ada bahasa urangnya. Ya kan kerjaan mitiran itu mah belum. Ya. Belum. Beda. Kita geus masuk Dewa Warman, geus masuk geus aya agamanya gitu. Nggak bisa disebut gitu. Tuluy we. Kan di ditu teh boga kerajaan. Loba pamajikanna teh gareulih teu gaduh putra. Teu gaduh katurunan. Musing cobar hiji istri jeung selirna oge. Nah, sah ngaranna rajana teh Kang? Abi hilap deui. Dewa Warman. Dewa Warman, Mula Warman. Mula Warman.
Purna Warman. Nawar. Tah nganjang ka urang ari nepina teh ka Sancang. Manggihna teh. Jadi untuk ka ditu, untuk ka ujung kulon Sanghyang Sirah nyangket di Garut. Di Garut di Wilayah Sancang ayeuna Pamengpeuk. di Pamengpeuk. Panggih jeung aki-aki deui wae. Geulis boga incu geulis dikawinkeun tah. Nah, ngan sakedeung kawinna teh. Da aing mah baheula ge kawin teu boga budak ieu. Kawin caritana saminggu meureun nya. Direstui secara adat waktu harita. Tos kitu angkat. Nyusul ka wilayah Salakanagara. Nyanyian kerajaan taruma negara nepikeun ka sukses kerajaan teh gede. Nah, karena asa urang mandul eta raja kawin ka awe geulis urang Sancang, leos we nyaho boga budak. Nah, boga budak eta anu tenar sok disebut anak budak-budak bapak. Anak erek ngislamkeun bapak, padahal beda periodisasina. Kian Santang ngislamkeun Prabu Siliwangi cenanya. Tah padahal mah Purnawarman ngadaba kerajaan di Tarumanagara, ayeuna mah Bekasi. Ayeuna mah budak lahir geus gede nyusul bapak. Nah, abong eta budak dilatihna ge ngaranna Dileuweung. Ulin jeung orai, ulin jeung maung, ulin jeung monyet, ulin jeung segala sato-sato leuweung. Zaman ayeuna juga Tarsan. Nah, jika kitu hartina ulin cek bahasa Jawa mah bela diri. Jadi bela diri teh pamonyet, jurus orai, jurus maung lah, jurus segala gitunya. Jago eta budak teh. Anu bisa ngelehkeun. Bahkan weduk teu beunang digesel ku pakarang. Teu bisa ngeluarkeun getih. Cenah cek beja, bapak aing teh penak cenah cek aki tuh teang ka ditu ka pusir dayeuh ka Tarumanagara nyangkat eta budak teh. Saya ngaranna teh Rakean Sancang Kang Jejang. Rakean Sancang sanes kian santang. Rakean Sancang angkat nyusul ka Ramana. Ari ka ditu Ramana teh pas pupus. Beliau teh udah meninggal. Nah, riweuh dari Tarumanagara teh boga raja aya nu nyusul ngaku anak. Kan teh dipercaya dan nyaho baheula teh mandul. Bapakna teh ieu sekonyong-konyong ngaku anak. Atuh di perangan ku ponggawa, ku prajurit, ku panglima, ku patih jeung ku orang-orang kadaton. Teh eleh-eleh. Ada waduh, pokoknya gegah parung tulang kawat naon atuh. Urat kawat tulang besi lah gitunya. Sakti mandraguna we dina zaman waktu harita. Wadal geus eueuh bisa nu ngelehkeun. Eueuh nu bisa ngelehkeun. Antukna ngahulang ngaragaman hayang ningali getih sorangan. Capek gelut we getih teu bijil-bijil. Ngahulang ngaragamunang mujas medi kan nu kawasa ka Gustina manggih ilafat. Angkat ka ditu cenah ka negara nu jauh ka ditu ka Arab ka Timur Tengah kalerasan waktu harita teh keur zaman perang naon perang gede-gedean perang Badar dipimpin ku Sayyidina. Tah jadi anu kantos ka Arab Saudi ka ditu mah sanes Kian Santang Rakean Sancang Asli nama di ditu ngajawara. Malahan aya tertulis sejarahna. Jadi tuh teh waktu peperangan perang gede-gedean perang Badar teh menang bantuan pasukan ti negara timur jauh cenah. Saurang disebut pasukan kan lucu. Anu datang nama saurang kan itu teh disebutnya pasukan naon nya. di barang dan karitum. Nah, duka eta mah urang mah teu nyahonya waktu harita da teu ngalaman. Terus ponok carita rame ka ayeuna-keun. Prabu Kian Santang budak-budak bapana bisa bade diislamkeun tah eta. Versi. Ieu hampura ieu. Dicocok kalau ge ukur jadi lagu eta teh. Ukur jadi lagu hungkul. Jadi
disarwakeun jeung naskah teu sarua, disarwakeun jeung zaman teu sarua, beda zaman. Sama dia ngabelotkeun. Tapi keun beda rame. Kebutuhan manehna. Beda bener praktis. Ya mudah-mudahan abdi salah da abdi teu ngalaman waktu eta. Bedeunakeun di wilayah urang masih kena kabuyutan. Oh, masih kabuyutan. Kabuyutan teh di wilayah urang sabaraha ratus Kang? 700 leuwih kabuyutan teh. Sa Indonesia Nusantara. Sa Jawa Barat. Oh, Barat. Saparahyangan teh. 700 leuwih mangkana masuk kemungkinan ieu teh kaasup wilayah kabuyutan. Da lain hiji kabuyutan teh gitu. Namun aya kabuyutan anu diutamikeun, anu caket kana ka mana Kang Jajang? Ka Galunggung. Ya oke termasuk caket ka Galunggung. Mohon. Namun pamenak abdi aya kabuyutan anu diutamakeun pisan. Nami kabuyutan teh naon Kang Dade? Manawi bilih emut sawah hilap deui. Poho meureunnya Kang Jajang emut kan itu di wilayah urang Galunggung anu diutamakeun ku Galunggung. Sanes. Oke sanes. Iya sanes nya. Arga Sela. Nami kabuyutan teh Arga Sela. Wilayah Galunggung keneh. Wilayah anu pangcakeupna ka Galunggung. Hartina kabuyutan anu sakitu seueurna salah sawiosna anu paling lain diwowoy diutamikeun salah sawiosna wilayah kabuyutan Arga Sela. Kami pangarsa teh pangitan salah sawios keturunanna. Wah deui keturunan bapak abdi mah. Ieu tanjakan itu turunan itu dataran. Kang Jajang dataran. Tak ari kaitan sareng kabuyutan ieu karang gantungan kumaha? Nah, karang gantungan numutkeun abdi. Nya, karena abdi menghormati dengan folklore yang ada di sini dianggap kabuyutan ku abdi. Bisa disebutin kabuyutan kayak keheul di ka abdi. Henteu, saya justru eta ya aset kan, aset nu udah dilestarikeun. Kadina jadi kanggo kesejahteraan oge nya, kesejahteraan masyarakat lah. Terutama nama kanggo tataran ekonomi. Mohon. Soalna abi kan upami teu di beberesi ayeuna kan. Salah sawios anu jadi benteng terakhir tatanan budaya, termasuk kabuyutan gitu. Laras itu. Laras. Salah sawios urang teh teu bisa ku tanaga ku pikir atunya aya nu bisa ku banda meureun. Nawe tina ekonomi, di pemerintahan lah kita kumahanya gitu. Perkawis kabuyutan ulah leutik hate. Aya arti kabuyutan teh naon kitu nya. Mun ayeuna mah kampung we. Oh, cenah kabuyutan jeung kampung mah beda. Heuh, beda lamun nyokot aturan nu nya mah. Sebut teh nama kampung dan geus eueuh kabuyutan teh geus beda zaman. Geus beda zaman bahkan dina naskah ge katuliskeun yen sing saha raja putra anu teu bisa ngurus bahasa abdi nya gampang. Kabuyutan sarua oge jeung bangke lasun di jarian. Tah kitu. Sing saha pamimpin warga anu teu bisa ngurus lemburna sarua jeung bangke lasun di jarian kitu we sarua. Teu beda. Hina. Nya. Leuwih hina tibatan bangke langsung di jarian. Maksudna kitu, urang kudu nyaah kalemah cai. Keun perkawis aku anggap itu kabuyutan, mangga pek we, nu penting pokina kitu we. Nyaah kalemah cai. Upami umat alam gitu namanya gitu. Di mana Arga Sela? Arga Sela teh aya ciri susukan. Lumawi bisa dipakai percontohan kan misalnya dihapit 2 susukan, hiji susukan Cimulutu, anu kadua susukan Cirantai. Ngaran geus ganti jadi lieur neanganana. Rada susah. Mun ayeuna mah meureun naon? Cimulu mah anger. Cimulu, baheula mah Mulutu. Di mana posisi walungan Cimulu cebi aya nu uning aja perbatasan jeung Urung lalu eta Cibulan. Cimulu mah di kota Tasikmalaya. Cirantai paling dituna sabelaheun ditu aya Cirantai
luka ngaran wilayah Mangkubumi ya. tah kalebet kadinya tak eta kabuyutan Argasela ayeuna mah caket terminal tipe A Indihiang. Mohon malihan di ditu aya Sindang Raja. Nah kampung Sindang Raja aya situna oge caket ka wilayah eta kabuyutan. Di ditu aya Linggayoni ka eta kabuyutan Argasela. Mohon anu osok dipake ku para sesepuh ngadamel kebijakan kanggo semua kerajaan, kebijakan kanggo aturan kehidupan masyarakat gitu. Memawi upami badai serius ngaku kabuyutan harus ada artefak yang tertinggal, kecuali baheula dibalangkeun ke mana mah gitu kudu diteangan. Jadinya orang kudu bijakna ya inputan ti abdi lamun aya kabuyutan pasti aya lingga dek letik dek gede, terus aya oge dina naskahna disebutkeun aya ciri-cirina kenca katuhu aya walungan tah kaos kitu we heulaanan jeung pasti deket ka situ gitu oge Negara Cina. tah ieu kapan upami ngajeng kana wilayah kabuyutan can kalebet acan saur abdi nya tapi ampun paralun ieu kalebetna kana pemukiman adat. Tah gitu benten pemukiman adat kabuyutan sareng kadaton kabataran benten ada foksi masing-masing. Tapi lamun ningali sejarah anu teh dieu gitu nya. Hubungan anak jeung Mataram kuno. Ningali dina sejarah eta di Cimega, Cimenga Kuningan, Cimenga ya Cimenga aya sesepuhna anu nyebar keluargana di dieu termasuk Nagara Cenang. Cimenga bener Mohon Ka eta anu ku abdi dipelajari eta ti Mataram. Di Mataram. Ya betul ya keturunan Mataram. Di Mataram. Tapi Mataram kuno. Mataram ieu Mataram Mataram nu ayeuna Sumedang. Sumedang. Ya. Eta teh Kuningan. Nya kan masuk ke Sumedang eta. Ieu. Cakraningrat teh salah sawios gelar kanggo karya pencetus karya Oh gitu. Biasana mah ada piluan kayak abis sok kilap deui ngaguar eta teh da jarang lah tapi enggak hiji waktu palinten Cakraningrat terus duo atau trio cakra lah poho deui lah kedewe nya eta mah nya bisi panjang teh ngobrolan. Jadi ulah leutik hate ieu kalebet keneh kabuyutan namun dina peradaban nu beh dieu. Peradaban nu beh dieu nya. Mohon ngan saur abdi mah ieu kanggo kana pemukiman adat. Pemukiman kan dibagi deui aya nu umum aya nu adat gitu. Jeung biasana cirina sok aya orang adat di jerona. Kapan nu di umum mah dihanap biasa we geuning teu mendak orang adat. Tapi di dieu mah aya nya. Tapi di dieu mah aya gitu. Di Nusanesma adat kakurung kuiga. Nah. Perkawis sejarah mah kapan da urang mah karek cenah jeung beja teu ngalaman.